Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendak desan abdi Billy Sirait tim langit 7. Posisi abdi ayeuna nuju aya di kaki Gunung Ciremay. Tepatna di lokasi anu disebatna menurut warga sekitar, masyarakat sekitar lur, disebatna teh batu satangkep lur. Apa batu naon tah? Cakrabuana lur. Tah ya. Lokasina di dia ya. Nah, abdi Billy Sirait tim langit 7. Ana bade coba-coba ngabika sosok naon sih kasepuhana saha nu aya di Cakrabuana ieu nyalurnya. Mudah-mudahan aya ridho ti Gusti Allah, aya izin ti Gusti Allah, abdi Billy Sirait tim langit 7 dipasihan kalancaran hoyong terang sejarahna lur. Nu disebat batu satangkep. Cok mitosna mah pami urang gaduh cita-cita lur. Misalkan hoyong nikah deui lah misalkan pami batu eta teh sakatangkep insyaallah boh janda boh parawan insyaallah katangkep lur. Tapi pamit cenah teu kajodohan eta batu tetep teu bisa lur. Eta mitos lur, ulah percaya lurnya. Percaya ka Gusti Allah nyalurnya. Tah abdi Billy Sirait ti tim langit 7 ayeuna tos dugi ka lokasi bade coba-coba lur. Abdi nukeun doana, dukunganna, supportna, mudah-mudahan abdi pasihan kalancaran sareng kasalamatan. Oge mudah-mudahan kasepuhan nu aya di dieu nu di lokasi Cakrabuana ngawidian abdi keur silaturahim utaminanya. Sakitu teh abdinya lur. Yuk, urang langsung ka lokasi lur. Lur ya posisinya lur langsung dina kai lur. Kai nu sangat amat gede lur, gede pisannya lurnya. Abi yakin dina ieu kai oge dina ieu batu aya penghunina sepuhna. Tah mudah-mudahan sepuhna di dieu ngawidian abdi, ngaridoan abdi, abdi bade ngiring ngaririweuh nya lurnya. Kanu aya di dieu kanu nyepeng di dieu. Mudah-mudahan ridho Gusti Allah utaminanya oge kasepuhan adi dieu. Bismillah belur lah.
Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur sepuh ngapunten abdi kalina ieu kaganggu waktu sepuh. Abdi ti lagi 7 saperkawis sakeun salam silaturahmi. Abdi wan katampi kana ti eta hapunten abdi bade ngalirieu hoyong uninga ieu sejarah ieu patempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Allahumma shalli ala sayyidina la ilaha aya naon maneh datang ka dieu peting-peting sia aya naon. Ngapunten sepuh saperkawis abdi nyakeun salam silaturahmi ti langit 7. Hampura abdi serang rengan ka Peciwangi gaya bejati anggalna hapunten sepuh. Kaduana abdi hoyong ulingnya dina ieu patempatan katelah patelepatan patilasan Batu Cakrabuana. Abdi hoyong ulingnya ti langit 7 sareng saha sang sepuh hapunten eta. Eta tempat kumaha sepuh. Mungkin di Widian menawi sepuh kersa medar. Aing anu aya di dieu, Hatur nuhun kepunten. aing nu nyekal di dieu. Jeung aing anu ngawasa di dieu. Naon maneh maksudna yang nyaho tempat aing? Padamelan abdi ti langit 7 muak sejarah nu aya di Tatar Kuningan utamina. Abdi aya kapanacaran hoyong ngabika ieu sejarah ieu patempatan hampunten menawi di Widian. Abdi nyanggakeun sapenuhna ieu sejarah teu kumaha ieu teu kumaha sepuh mugi tiasa medar ieu sejarah. Kumaha naonna maksud sia? Saperkawis ieu patempatan katelah Batu Cakrabuana leres sareng sepuh nyalira. Aing Alhamdulillah ditepungkeun sepuh hatur nuhun ditepungkeun. Di dina tatos lagi sepuh di dieu teh mancen amanah mancen tugas kumaha eta engka abdi.
teu nyekel pancen aing teu nyekel tugas tapi aing memang aya di dieu tiba heula geus aya di dieu ngan ayeuna di dieu aing tina peperangan jadi aing teu menang tugas di dieu lain ngajaga di dieu ngan aing dina peperanganna di wilayah dieu tapi di belah kidul tadina aing ribut-ributna jeung ari tugas di dieu mah aing mah sebatas ngajaga anu ek silaturahmi nu erek ngadatangan ka tempat kawah tah sahenteuna kudu pamit heula ka aing izin heula ka aing da di ditu ge masih warga aing saat can manusia nyampe ka ditu ku aing geus dititipkeun geus disampekeun lamun nu izin heula ka aing jadi insyaallah lamun geus pamit heula ka aing nya insyaallah aing ngaping ti tukangeunana ari tugas mah aing teu boga tugas teu boga pagawean aing mah di dieu sebatas aing cicing di dieu sebatas aing ngancik di dieu aing nu nugaskeun kudu ngajaga tempat ieu eueuh ngan ieu mah memang kahayang aing cicing di dieu disebut Cakrabuana hiji memang eta mah nu sebutna sejarah Cakra jeung buana teh sejarah jeung carita keur baheula keur di zaman aing masih keneh loba keneh perjuangan loba keneh perjalanan loba nu ditempuh tah nu disebut Cakra jeung buana teh naon maksud maneh nanya eta aya naon jeung hanyaho naon ada kalimat Cakra Buana berarti dua kalimat kanggo Cakra nyarida punten sepuh Cakra aing kumaha mohon kanggo Buana ki Cakra aing geus kadenget teu sia apa nanya sia sabaraha kali pan aing geus kajelaskeun buana teh alam aing tukang ngalanglang tukang kukurilingan ngalalana lamun sia bisa nempuh dada aing di dieu ngegrot naon di sia nu tanya ka aing berarti ada kawaler yen saha jalmi anu bade naik ka gunung kedah bidila ka sepuh di dieu teu dikudukeun ngan lamun aya nu pamit heula ka aing mohon ngan minimal ditukangeun aing nuturkeun ayeuna kan kanggo pendaki anu ngawalan kan uningnya ayeuna mah saya nama ka dieu heula ka sepuh heula munjungan heula atuh nuhun eta berarti tos aya jalan kanggo pendaki-pendaki pemula nu bade angkat teh saena ka dieu heula eta atuh nuhun sepuh di wartosan naon di sia nanya di tempat lokasi aing sia tanyakeun ku sia Lalu di tempat pangatawi sareng aya batu sapalih teh nu salasa teh aya dua versi aya nyebatkeun batu sartangkep sareng batu Cakrabuana eta salah kumaha sepuh sia tahayul oh nu batu ditangkep non tahayul eta mitos hatur nuhun sepuh di jadi enten uningnya hatur nuhun berarti anu di bewala ke di teh batu satangkep teh pamer ya Allah mohon hatur nuhun lain nu bisa nangkep eta bisa kecape kayangna eueuh ayeuna makan kawaler anu teh mitosna katangkep eta mah eta kawaler hatur nuhun sepuh tapi aing di dia memang aing lamun digali leuwih jero ku jama aing pewah di dia memang tempat aing nu istimewa dina Pakakas dan aing moal ngaridoan namun aja mah rek musik Pakakas aing karena ku aing tadi tempuh sia musik Pakakas aing pusaka aing tah moal kanggo abdi sareng rengat 37 teu pisan-pisan ngaganggu pusaka sok menyandakna eta sanesak abdi kantos nage aya benda pusaka di pertempatan kanggo ngajaga pertempatan abdi teu pisan-pisan teu aya minat kalinya sepuh abdi mah sejahtera atuh abdi wungkul geus bejakan nu ngaranna batu satangkep bong bong batu satangkep naon
musrik. leres mantap bisa kita. Hmm. Mohon siak nanya nondi. Kamu abdi tos kabika alhamdulillah saberkali desa tepung calon sepuh atau nuhun pisan sekali abdi hapunten gagang foto sepuh kamu abdi cekap kamu di tempatan atau nuhun di tepung calon sepuh abdi sejak pamit undur diri sepuh atau nuhun pisan abdullah watosna Geus sia. Tadi sia geus sakitu bae. atau cekap sepuh Geus bral sia. atau nuhun sepuh Geus balik. assalamualaikum Katu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna asyhadu an la ilaha illallah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali la ilaha illallah Muhammadur rasulullah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة. Alhamdulillahirrahmanirrahim lur nambehan abdi nyoba ngabika kasepuhan nu aya di dieu nu di tempat sakrabuana nya lurnya mudah-mudahan cerita nu ku abdi dibika tadi atuh sakedikna aya laresna ya lur tapi pami misalkan ceritaku abdi dibika eta lepat jelas kelepatan abdi lur tapi pami asa kedik leres eta maka kawasan Gusti Allah mudah-mudahan ya lurnya sagala pedar ku abdi tadi aya di doti Gusti Allah aya jeung Gusti Allah aya di doti kasepuhan nu aya di dieu sareng pesen kasepuhan nu tadi ternyata nu disebat batu satangkeup teh eta mah mitosnya lur sabab segala sesuatu rezeki atau napi cita-cita harapan orang itu bisa diukur ku batunya lur tapi diukurna ku karidon Gusti Allah mun Allah ngaridoan najan orang nangkep batu itu teu katangkep jadi ta lur tapi najan batu itu katangkep Allah teu ngaridoan mustahil lur maka yakin maka Gusti Allah leres sesepuh tadi nyaur sakitunya lur ti abdi hapunten abdi pilih loba lepatna ngabika carita loba teh nyambungna abdi nu kena punten saageng-agengna sakali deui ka sadulur-sadulur ngetuju di mana ayana abdi nu kedukunganna supportna sareng doana teu ngilap nyalur subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.